sore ngajak ulin ngumpul budak di luar loba pisan jalan-jalan. Budak kolot sing aladring jalan-jalan beka rasa datang ngajalan azan. Ngabuburit istilahna urang Sunda, ayeuna saukur di bulan Ramadan. Kanggo kaum muslimin wal muslimat nunggu maghrib waktu buka puasa. Ngabuburit bulan Ramadan eta istilah geus kacapangan, kebiasaan di zaman kapungkur nu moal hilang di tengah zaman. Ngabuburit bulan puasa eta paribasa geus biasa, kebiasaan dikolot heula jadi budaya nepi ka ayeuna. Ngabuburit istilahna urang Sunda, ayeuna saukur di bulan Ramadan. Kanggo kaum muslimin wal muslimat nunggu maghrib waktuna buka puasa. Ngabuburit bulan Ramadan eta istilah geus kacapangan, kebiasaan di zaman kapungkur nu moal ilang di tengah zaman. Ngabuburit bulan puasa eta basa geus biasa, kebiasaan dikolot heula jadi budaya nepi ka ayeuna, jadi budaya nepi ka ayeuna.